Ay, kita sesuai aman emang. Cokot sedang gara-gara manis satu hayang kawin hayang kawin hayang kawin hayang kawin hayang kawin. Kemana mah utanya airnya kemananya juga ayang bodol wah mau utak kemananya ayo Cecep, rek kemana? Ayo mah utang tak apa apa nanti pejumahan jumahan Oh, jumahan. emang tadi kemana ieu na Rek na ieu neangan si Ucil jeung si Suha. har erek naon atuh pan mah suah mah bagian gawe di jana bodong di jana naon di jahe Jahe meureun jana bodong. Heeh. Ari si Ucilnya kemana tuh? Si Ucil mah biasa nama sok ngalah manuk, biasa nama sok ngerad ting naon sok maberik manuk. Padahal mah ulah ngalah manuknya poe Jumaah kieu. Heeh. Cicing we di imahnya. Henteu Cep lamun panggih ka jeung si Ucil da si Suha mah geus puguh digawe. Balik kitu jumahan. Heeh, Ya. digakeun Heeh. Utama rek langsung ka itu, rek langsung ka kebon lah. Lain tumen mah utang ngelingan si Ucil tita Jumahan. Pan poe Jumaah ayeuna. artinya. Ayeuna. Euy. Mana duit kapaningan keur masuha teh. PHP-keun ka si Ucil mananya oh ieu. Oh ieu pokoknya mah. Duit masuha itu keur bayar MBK nginjem. Aduh. Kebenaran aya maneh. Aya naon? Ari maneh mau jumahan? Rek kitu teh. Yeuh dengekeun. Mi HP ka masuha. Duit 100.000 pajarkeun teh keur meuli sangu Dangu. jeung Bang Emo cenah yeuh. Aing mah soek. Aing mah duit teh soek maneh mah. Cokot cenah ulang mana? Balik maneh mah gara-gara manis satu. Ayo. Benang keus ya. Kemana ya? Aduh. Capek aja teh Allah. Awas ya Cep. Ulah eta nu rek jumahan. Ngadon guyang sagala. Nanaonan atuh Ucil maneh teh. Duit pula ka itu soek di. Mata tanggung jawab ka si Cecep duit saha? Cecep. Ya, duit si Cecep mah kan bae saek oge antep beda nu si Cecep ieu. Duit teh hayo naik tuh mata pertolongan ka si Cecep. Aya balas ya. Kejakeun sia ka si Suha geura. Ayo capek. Alah, ayo. Malas Cecep na itu ayo.